Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulur-dulur anu sami ngariung baraya anu sami araraya dina dinten ieu dinten kabagyan pikeun ua ucu. Wirena kelas 12 di Semawar cenah cu parantos rengse tuntas diajar di ieu sakola. Marantena saurna teh bade pamitan dina dinten ieu cu. Nah, ku kituna nyohonkeun pidoana nya ti sadayana malah mandar ieu marurang kali anu bade ngantunkeun ieu sakola sing tiasa neraskeun deui nya cu. Nuntut ilmu panemu jampe pamake pikeun kahirupan di ieu alam dunya nya cu. Ucu rupina dina danget ieu urang bagyakeun heula pupuh urang pangarsa bapak kepala sekolah kalih bapak ketua komite atuh simkuring nyangakeun salam baktos ye kanggo ka bapak kadis di Jawa Barat ucu. Alah bingah aki bingah ucu wirehna mantena tiasa sumping dina dinten ieu cu ngaluuhan kana pangkirtik panata calagaranya cu. Ayo acu urang bagiakeun pangarsa bapak kepala sekolah kali bapak ketua komite cu siapkeun heula korsina di panggung ucu. Kanggo lenggah bapak urang tuh pupuh urang tos ka didik ka bina ka urang cu. Ayo cu urang sabari miang mangkat nyata bagiakeun mantena rung kanca.